Yolanda, jangan kau ragukan tentang kesetiaanku padamu. Cintaku cuma milikmu, Yolanda. Walau aku tahu kamu teh enggak aku ting subjek berguai ngompor bau hangsel dina cangcut kalaroneng, tapi aku tetap itu enggak membuat diriku mengurangi rasa cintaku padamu. Makanya aku dibilangin Yolanda eureunnan ngadaharan bonteng, ai kamu resep-resep teuing biar cangcut teu kalaroneng. Tadi Yolanda geus ke mameli cangcut warna hideung ngambe teu konengna teu katingali teuing. Meuli hayu we nu kremnya atuh katingali era Yolanda ku tetangga eta di poena. Aduh ieu cangcut saha cenah kalaroneng kieu. Kan tetep nama aku yang kababawa itu pemajikannya si Anu Kasep. Silakan gitu. Nanti ya geus kitu we lah.